dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh malaikat Malik aya murid kula nyasap ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Ceknya alhamdulillah rabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik geus geura ka sorga. Moal. Emang kula moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasap ka ulah. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Boga gubernur model kos itu tanggung jawab terhadap rakyat mantep. Taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tau. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti mantep kumaha ngomong nanya. Mantep tah. Tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke ku Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana terlibat hutang bangun eta. Nah, iya, begitu tita kasor kana neraka sorga moal waka ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek Tuhan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal dirobahkeun suku kaula wahriku kodami ulah moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kene can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masyaallah etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafatul uzma boga Tuhan Syekh Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna mutilok salat naon begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung Abdul Qadir kabeh. Ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mau ninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disiksa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing col teh Tuhan Abdul Qadir beuna naonan dia ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mantap kena disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man nabiyuka Abdul Qadir kan salah ya kumahakeun Gusti siksa aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaikeun galon cekal ku Tuhan saya blak kadiekeun sia tapal kadiekeun dirambet ku Tuhan Syekh Abdul Qadir sambarangan sia Allah bejakeun deui ka Gusti palu dicokol hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanah-tanah gede Masya Allah meureun make babacaan panjang aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah iya cina palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuhan Syekh Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papa yang unggal imah masalah. Nah ieu pasek ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah kudaekeun malaikat bung aing balik deui bong aing kan bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir
ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka. Moal anu ka sorga, moal anu ka neraka. Bedakeun ka Gusti Allah, ambo teh si ngomong. Nah ieu lamun diserap kudu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun kopisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamkisa ya tamsya batusita ya batusnya ya besar. Nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu ieu teh bahasa saha kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Abdul Qadir ieu kan bahasa modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia, ieu teh kan eta tangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak, moal aya di mana lagi dengan bahasa ada biji di dalam pohon, moal aya. Masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu. Eta mah aya. Ari siki di jero, nah atawa siki di jero calana jelas. Eta mah mau diteruskeun lah supaya bisa mengeras jasa ieu pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sim kuring hanya sakadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah, masyayikh Naqsabandiyah, masyayikh turuk di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya. Ya, nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikeun kukuman, penting deuleu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya kanehan nyana dek balik balon Jumat kan di dieu. Dek balik nya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul, coba geus datang ke bandara makanya balik deui ka dieu. Lamun lain ti takutuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek kutuan Syekh Abdul Qadir mal bisa jeung kula masa pira kula atuh Habib lain kiai lain itu makan Habib tapi kan cenah darah rai kita ka dieu berarti kan aya nu noel ya Haji Habib Rojak ge ditowel tadi ku jahe nirilik cenah ka dieu beda toelanana nya mah jurig mah Muslim rahimakumullah tetegeun tauhidna, tetegeun fikihna, tetegeun syariat, tetegeun thariqah, tetegeun hakikat. Aya syariat kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir. Thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha di waktu ke urang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yu'til hikmatan may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah melain ceramah model kiai-kiai. Hikmah mah
ceramahna dakwahna make hal ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih anu syariat mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul azim. Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.